Ya itu rongsek gitu ya kongkoyang domba nah ngahilian ti ngadu domba eleh sing atau siapa sih sebilulungan dasar gotong royong sebilulungan sifat silih rojong sebilulungan genteng ulah potong sebilulungan kesatuan tembong sebilulungan kurang ciparingga sabilulungan hirup sauyunan sabilulungan hirup babarengan sabilulungan ciparingga makmur sapaham saihwan ciparingga lembur urang pangbalikan ayo lembur endah mata betah sabilulungan ngamakmurkeun masjid sabilulungan salat berjamaah sabilulungan subuh berjamaah sabilulungan masjid jadi makmur sapaham saihwan ciparingga lembur urang anu endah pangbalikan lemur urang ayo urang kumpule deui kurang sabilulungan apa ngajian sabilulungan hirup bebeneran sabilulungan silih hargaan sabilulungan hirup sauyunan sapaham saihwan negeri Najung pinanggih kawibawaan satia sajiwa saged singkil pinanggih kabarokan hidup Ciparingga Allahu Akbar hayu urang hayu sasarengan jengkang cepot di sinar medal hayu urang sasarengan di acara dinu hitanan hayu urang sasarengan sempal kuyon gogonjakan jengkang cepot sinar medal ayeuna di Ciparingga dulur-dulur anu jauh baraya anu aranggang iap atuh raka dieu ngarojong dinu hitan Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan usana maneka warna
kali sambung pagulingan ya sepi trim pepetetan samia murah kebalimbi lan jeruk manis kayu agung babarwi teh ya samia rempel godong ya samia pang-pang sekar makari gale pandele si pandan arum si pandan arum nalungtik wayang sasiki ngotek tak wayang saawak ciri simbol jeung siloka ciri dina diri simbol dina wujud siloka dina awak bacaun sakabeh manusia nu aya di alam dunya nu aya di alam dunya dina hiji peuting di kampung Ciparingga desa Sindang Panon sastra jingga miluna beuh jeung dalang Ajang Sukmana nu kasep di Oorok malahan mah dibarengan ge kudua nayaga nyaeta tukang kenang jeung kacapi jeung tukang kameramen eta teh tukang kenang teh lamun ti peuting tapi lamun ti beurang mah manehna teh bangsat hayam eta ge beja ti nu gelo ari nu gelona teh keur ngagitar nu ngagitar ge sarua beja cenah eta ti tukang kameramen teh eta teh anyar nyait di rumah sakit jiwa kan baik lah sastra jingga alias cepot ngagoler dina meja sare tibra dipedar nyaeta ku kidalang kanda bowana pot jaring pot geus peuting urang teu kuat hayang dahar apa urang can dahar ini teh asli nyaring nyaring maneh nyaring gitu sih mari minang nabeuh teh tibra tuluy turunan sama bapana nyaring teh tuh kurang banyur kecai A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Gunung Puntang datang Sindang Panon datang Patala datang ha jare
tugas eh ulang ini tuh wah iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Naon? Mukodimah. Abong jelema cara ngaji. Lain mukodimah nu bieu maman. Nu bieu mah doa hudang sare. Lain ahlina dek mah. Ujung kulo dakwah yo ke salah. Lain ahlina. Dewek mah hudang sare. Apan bete dewek teh sare dina meja. Teras digugahkeun ku ieu nu kasep ti saacan lahir. Cek ustad cek ajengan eta doana teh man. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lain ahlina dek kuman moal nyahoanan bisi salah. Lain bieu mah dewek keur sare dina meja aya meja tina naon dijieuna nya euy. Tina bahbir. Bahbir. Kaca. Alhamdulillah ya. Ieu teh nu hajat teh namina teh saha teh? Nya Bapak Haji Agus. Agus teh pada singkatan teh. Ana anu Satya Kaneng Yanti. Gena gerakanana selalu menguntungkan. Una urusan rumah tangga selalu dikedepankan. Esna sok atuh gara nyawernya. Iya ampun euy. Model neng Yanti geus sami singkatan. Yanti yeuna yang cinta terhadap Agus Suparman. Ana anu bakal abu surga babarengan rumah tanggana. Enak niatna hajat teh nyaeta hayang budak anu soleh. Tekna titih rintih dina laku lampahna. Ina iraha atuh nyawerna mun hararese ya. Euy ampun lah. Tek pernah buka kabogoh urang dieu euy. Pagawe pengtai. Aduh. Putus di dinya ini di Sindang Panon. Da atuh deukeut ti Jelakong ka dieu mah. Ting geus kawin ting jomblo teh. Mapai-mapai jalan satapak ka dinya teh apel teh. Kocigentur heula mapai-mapai gelengan hui heuh. Udah baheula mah teu boga motor ayeuna boga mobil boga motor teh. Baheula mah tumpak calana we dek mah. Tumpak cenah ari ngaranna teh pagawe pengtai teh ngaranna teh Susi. Urang dieu urang Cirapingga. Teh eta Ciperingga. Ni geulis teh euy. Mun bersih teh. Untuna ge hiji jajan. Alah, di mana ge belah dinya tah. Eta nu handap punya kanangka. Ini eta pantona ge can dipasangkeun. Tanahna ge pacan dibeuli. Apa laguna teh geuningan? Nu kieu geuningan euy laguna teh tong dimusikan ah. Mapa jalan satapak ngejug-jug ka Ciparingga teu karasa capena sebab kuringna diakod ku Api Hamid. Hujan angin dodar gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu peduli kajuana toy. Nu penting mah hasilna we ka tempat ka Ciparingga rek ngalongok karana anyar
Suga nu kolot teu nyusul. Ih ampun euy. Alah, gana nu nyawer heuh. Mapai jalan satapak ngejog-jog ka Ciparinga teu karasa capena sabab neang rana anyer. Hujan angin dora-dara gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancut teu paduli kajeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat ka Ciparinga rek ngalongok rana anyar. Allah gantea moal gagal rana geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang teu kasawang ti anggalna teu kapikir apih da ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing mikiran panyakiteun mikiran panyakiteun teu kasawang ti anggalna teu kapikir Cep Agus da ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing mikiran pipanyakiteun mikiran pipanyakiteun. Allahu Akbar. Aya nu nyawer ka dieu kasep saha namanya teh? Oh Haji Agus. Anu keneh alhamdulillahnya ngan deudeuh teuing we hirupna teh lain eta Haji Agus teh kunyaah dek eta hirup ngan ngaduda weh oh gaduh garwa aslina ya atuh ari gaduh garwa mah kedah sareng garwa na ka dieu ge aman nikah nate dewek teh ieu baheula pengajianna teh di ditu di Cigentur. Oh ayeuna gaduh murang kalih nyepitan ku si ieu deui aman. Nyambung nikahna ku si ieu ayeuna ngahitan di ku si ieu. Alah. Neng Yanti namina teh nya. Pan aya laguna geuningan. Neng Yanti duh Neng Yanti kamana atuh ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita. Neng Yanti duh Neng Yanti kamana atuh kamana ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita. Neng Yanti duh Neng Yanti aduh nuhun gelis nuhun dah Neng Yanti dah anu gelis nuhun gelis Neng Hajah kapungkur nikah teh ku emang di ditu ayeuna tepang deui Neng beuki geulis beuki beunghar alhamdulillah mang geus nya di ditu teh ngan emang mah kitu we geuningan nya emang mah sagala mah tiasa ngan sarupi nu tiasa teh emang mah heuh nyandung alah ampun Gusti nuhun jajakilah geulis rumah tangganya cing berhasil suksesnya ya Neng Yanti teteh ari pade mah da atuh kedah disyaurat
ya singkatan pan pade itu teh heeh ana anu beunghar dena didikan atikan tina agama Islam anu tangtu emang eta nu bakal nyawer deui mah geus sok aya wae nya bahasan alah ampun alah Mang Ade danu bager Mang Ade mah ieu danu soleh Mang Ade danu beunghar Mang Ade mah ieu danu bager aya blong tuk aduh ampun Mang Ade mah laguna ulah kudu kitu atuh Kang Sering Mang Ade mah Mang Ade mah kitu Mang Ade danu beunghar Mang Ade danu bager Mang Ade danu beunghar Mang Ade anu dermawan Mang Ade mah eta anu beunghar Mang Ade mah iap kadir eta Mang Ade mah anu beunghar Mang Ade mah anu soleh Mang Ade aduh Mang Ade bos huwi da Ciparingga Mang Ade anu kasep Mang Ade anu ganteng Mang Ade geuningan sumping Mang Ade danu soleh Mang Ade anu dermawan Mang Ade da anu bagus mun pisan ka Mang Ade mah aduh cepet yang maneh mun pisan ka Mang Ade katampi danu mun pisan ya kalau heron kasiron atur nuhun Mang Ade atur nuhun Haji Ade ai ka istri mah kadang Yanti jajakilah ka pameget mah jajakaloh kamun lobaan mah jajakumuloh ka banci naon banci teh bencong geuning dewek lamun ka WC ieu kamar pria ieu kamar wanita eueuh kamar keur bencong oh nah ada Allah menciptakeun teh Adam jeung Hawa lain Adam jeung Ading lah lamun aya bencong lamun ti lalaki jajakaloh ti awewe jajakilah ti lobaan jajakumuloh jajankeun we kus maneh atuh jajankeun atuh nanti nuhun cika gentosan ibarat deui kupu ibarat tenangan mawa beja arewos beja di taman belah batu palias lain wiwitan aya deui sembaheun di paweunangan ibarat deui kuku teh ka bapayana ieu bade nepangan ibarat deui kuku teh ka bapa oyib
Bapak oyib nu beunghar di haturana iber deui kuku putih ka Bapak Dadang Bapak Dadang Bapak besan anu beunghar diberdi eta kuku putih ka Ibu Lilis anu mager ieu anu dermawan loh serang saha ieu aduh nuhun apa siapa aduh nuhun abdi ampun nu kasun apa mending ngarasakeun atuh apa naon astagfirullahaladzim nuhun apa tak itu tinggal di Pak Hejo kita apa tekor lalu pegas ya akan dibebetkeun segala ya bae bina-bina sia hirup teh nyeuceuh sia eta sumping sepuh ka dieu tuh bos AC deui nu soleh nu beunghar sumping sepuh ka dieu nyawer 50.000 dewek dibebetkeun dina meja kan tenan upah sumping bos AC mah dipangpengkeun sigana dewek ku si eta cik ajang mikir sia teh da geus kolot kabeli mobil boga pasantren boga masjid maraban anak pamajikan teh meunang saha tah meunang aing sia teh ajang geuning tempo eueuh aing mah sia bingung kari-kari siap meni eueuh pri kawayangan ka aing teh nyeri hate aing teh kumaha ajang dewek dicecana ku dalang-dalang sohor dalang-dalang sejen juga gelau geleting juga sia itu kalau kasih surian itu kalau cengiran sok meletet buka ke sorbana sok aku dapat betul bagi duit pewati hayam nyaah teuing aya SPDI ngomong jeung kai hari gelar SPDI sia mah aing ngobrol jeung Albasia menang sekolah teh menang sekolah menang ngaji teh sia mah ja deuh teuing malah penting ngaganengan lembur batur belaan anak jeung pamajikan sia teh ajak aing nyaho deuh teuing ajak udah si eta ombak mah aing dijual atuh jol sumping bos AC anu beunghar jol sumping bos AC anu dermawan bos AC mah hiap sumping bos AC mah nu dermawan anu nya kaseniman bos AC dan anu beunghar hiap atuh geras sumping
ase anu beunghar tiap atuh gerak ke dieu bos ase da anu beunghar bos ase anu beunghar tiap atuh dehaduragan tiap atuh geras sumping bos ase da anu beunghar geuningan mah aya sumping sareng saha sareng apa ase nuhun bisa jajak kalohren ka Siron alhamdulillah rabbil alamin Allahu akbar ayo nuhun jajak kalau siga gentosan 1000 kali lipat ya amin ya Allah ya rabbal alamin ayo dewek atuh lain dek ceuy teh ka dieu teh dek ceuy dagang gubar euy Bar naon? mes-mes datang ke Padepokan teh minta cai geuningan Cai doa. keur ubar cai ubar dek mah heeh dek cedang dagang cai ayeuna meureup dijualan ku dewek cai teh heeh loh nah tuh ieu mah lain mah cai ubar beda deui ieu mah Khususnya. heeh geura sok urang gorowan geura sok tukang dagang caina nya haturan wilujeng sumping ieu Surius nu dagang cai geura sumping sok cai geura jual eta cai ubar kesehatan keur awaga itu cai geura jual ius geura ka dieu eta cai ubar kana awak sehat gede mangpangan ius eta artos sabaraha 250.000 patarosanana mending milih artos mending milih botol Waduh. Ayo pertanyaan. Jawab Yus. Sedang 2,5 itu. Jawab. Oh. Lebih gede itunya ya. Mending HP, mending botol, mending acis. Jawab Yus. Lebih gede itu mahnya. Ya atuh. Botol. Iya dengan deh euy, kok cokot ya tuh euy. Cokot. Bawa jing. Teuing ah Kang Cepot. Tepuk tangan pelong cok. Satu nuhun Kang Cepot. Satu nuhun sadayana sarabat. Aduh euy alah. Jepang dinten selengan Basyo sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa bedak deui lebah dinya aya janji dinten Rebo ulah lepat tepang tabuh tilu malah celah dinten Kamis rek jajab nepi ka imah Jumaah ampleng Sabtu ge suung rajeun pangih poe Minggu hareukeun jauh panyangka kasampak bangun rewas manehna mangku si jagat kapanggih modal ulin ka siapa lulungan ngaku duda euy urang Ciparinga nah cenah geuning eta mangku orok sanes teh ieu mah si jagat anak iklima modalnya aduh ijuan deui
Allahu Jadi aki Akbar. akang dia. Karek aki can jadi aki-aki sih. Dua, tilu aki akang. Alhamdulillah ngaji teh euy kudu jeung ngejona. Ngejo teu ngaji ripu-ripu sasar ngaji teu ngejo lapar. Teu ngaji teu ngejo sasar. Atak model diajar celing teh. Dewek mah adan we sabaraha lagam. Cing sok kumaha bisa gitu. Dewek teh kieu-kieu ge atuh diajar sia teh. Kastrol wae beak genep dek mah pesantren. Allah, sanggulong genep. Dihilikeun ku dewek ka tukang rosokan. Lain pake ngejo nya. Lain. Cak geuleuheun ajengan ka aing we baheula. Bangor pisan cenah aing mah. Lauk ajengan ku aing dipasak. Dikirimkeun ku aing cenah mama ye lauk. Raos cenah mama isuk teh ngeunah cenah jang euy. Nya ti mana cenah pengirim ti lemur sanes ti balong mama. Santai kawalan sudah. Aduh ampun bae geus cenah dihampura aing mah. Geus maot anu mah ku aingna lah. Aduh ampun. Diajar ngaji teh boleh adan ya. Adan Mesir. Allahu akbar Allahu akbar. Puluh ya deui ya Kang. Ada adan Mesir. Aya deui Dan mana tah? adan maghrib. Maghrib kumaha tah? Adan ulang. Allahu akbar Allahu akbar. Ada menang kosim teman. Allahu akbar Allahu akbar. Dah. Aya deui euy. Heeh. Allahu akbar Allahu akbar. Karek tilu lagam nya. Tilu dah. Kaopat kumaha? Kaopat. Allahu akbar Allahu akbar. Kagenep kumaha kagenep? Kagenep. Genep. Heeh. Allahu akbar Allahu akbar. Kedalapan. Pan geus kolot. Kedalapan kumaha tah? Ripuh geus kolot. Beli aki-aki subuh geuningan. Heeh. Merek wargi nguningakeun wah tos. Wireh wah tos parantos jam. Eueuh anu maling. Eta si goblok geus anu maok deui dina speaker kasar. Kasarnya Kang. Anu maok teh insuna euy. Ibu pake main selot. Bela wargi geura-geruga. Geura kapalasar. Lain kamarasi. Ceu epoho. Boleh bismillah wae dek marupa-rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Bismillahirrahmanirrahim. 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 Matak aing mah imaman tarawih teh payu. Oh, hayang ku Yesusnya ku Simang Cepot cenah. Betah cenah getah. Hiji waktu mah ku aing diprank. Simang Cepot jadi pararanjang cenah euy macana teh. Oh, jam hiji waktu ku aing mah sok pararonok dek mah beur anu panjang ku dewek. Harita. Oh, hayang. Oh, dibari Al-Baqarah ku dewek harita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Eta jelema geus guling gasahan we. Di tukang teh. Wah, cenah euy. Makali 280 genep cenah euy. Geus beres gitu teh. Allahu akbar. Geuning bisa ayat ge bari. Alif lam mim. Aduh. Dipu kita we di prank gue aing wah. Komari mau Yasin dek euy. Yasin. Wah, cenah pilih laut. Allahu akbar geus geuning.
Apa tidak Al-Fatihah Baqarah atuh Ustaz video. Ada karunya ada kudu adil imam jatuh. Amin euy. Alah, ya. Dewek mau boga empet ganyo we. Sok. Api Hamid mah apaleun. Ya mah seniman anyar. Urang tiup ieu leungeun dewek bisa disadagar ieu. Aduh halus euy. Naon teh? Keur di mana teh? Oh, ulah trompet hade. Apal hartina? Naon artina teh? Chef Agus sing nyawer deui. Naon artina? Mertuana ge pada nyawer deui cenah. Urang tiup sok. Sok nyanyi leungeunna. Lagu naon Kang eta? Euy, Lagu naon teh? kumaha dewek we laguna mah. Sok. Apa lagi sekek? Alah. Deui. Deui sok. Oh, kita lagu naon? Yai pongkeun lah.
Aduh, ampun si aman ketipu. Modal sih ya. Aing buka pet ganyol. Buatan Amerika. Mana gitu Kang aya Oh, aneh impet ganyol Amerika ieu mah. Moal aya di berang. Wah, mau nyarahkeun bajur mah. Lalu Ya, batur ya. mancing eta tukang rabak kan dibere lowongan. Ah, cuman we aing mau ekol bajur. Jadi hauk Alah. Heeh. rabak dia bawa Ada orang teh itu pecepot bajidor euy. Bala ngaji jeung ngabodor ulah lepas deui ya. Heeh. Terus kebarangan subuh Ka ya. kupingna suara adzan di masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat babarengan saha anu palai bagja kenging panggilan berharga Gusti Allah pangagungna wajib diheulakeunana hukum sholat berjamaah eta sunnah muakkadah malihan ceuk sakaul mah eta teh fardu kifayah ulah sok sholat di imah salami aya masjid mah di bumi atawa sema lamun teu aya udur mah dah gitu euy nya salat teh salatu imaduddin aya salat teh tihangna agama paman pakumaha pakod akumadin wa mang tarokaha pakod ada madin sisa jalma nu ngadegeun salat lain ngalaksanakeun euy ngadegeun euy beda ngalaksanakeun jeung ngadegeun temen geus ngadegeun agamana sawangsulna sisa jalma nu ninggalkeun salat temen geus ngarubuhkeun agamana ngadegeun kade lain migawe sabab nu migawe jeung nu ngadegeun mah beda mode ius boga ieu duit ius hayang ngadegeun kontrakan der ius teh ngadegeun kontrakan pagawena aman tah aya nu nanya ceuk dewek man beak sabaraha eta semena ceuk aman aduh ka cenah tuh da abdi mah sakadar padamel seep sabaraha sabaraha kilo pakuna duka cenah da abdi mah teu terang pirage didamel tah tapi nu ngadegeun mah bakal apaleun ya tah beres we kontrakan teh angeus aman mah nu ngalaksanakeun gawena bakal bingung naha neangan deui keur pigaweun hese da beak angeus gawena tapi ius nu ngadegeun dararatong jelema sabaraha cenah pa ius sakamarna 1 juta dicalarter kabeh da alus imahna teh gawena alus Kang matak meuning keneh nu ngadegeun naon sacak akang atuh ius mah lamun di masjid pas adzan eureun salat ulah kitu kudu salat teh tah jadi salat teh kudu nu ngadegeun salat teh ngadegeun euy lain migawe mode mandi teh bersih lain baseuh dari baseuh wungkul mah tupan kasebrot mobil oge pan urang teh geuning sok baseuh heeh ari dahar teh wareg lain ngahuap da loba nu ngahuap wungkul aya teh wareg keuna naon ari sare teh istirahat lain peureum da loba nu peureum tapi teu sare tak kitu aya salat teh ngadegeun di mana geus ngadegeun nu jauh jadi deukeut ngadua ka Gusti Allah urang depan insyaallah udah ngadegeun beda nu ngadegeun mah disebutna ge ahli aya nu migawe mah disebutna tukang meuning ahli meuning tukang mending ahli tak gitu sok ayeuna menteri pertanian moal bisa ngareneng jeung tukang tani gajihna ge gede itu tah ibarat kitu matak aman kudu daek jadi ahli salat ulah jadi tukang salat naon bedana Kang antara kafir jeung Islam teh teuing teh nyaho aing mah lieur eta oge lamun jalma sok basilat
cara ngalakonan salat hirupna tamak jeung jahat kena bakal dilanat hirup nungkulkeun syariat mohokeun kana hakikat di dunia ukur makasiat disiksana leuwih berat hirupna ukur ngalantur ngaberu nafsu anu luhur nu kitu teh jalma kufur keur pangesiksa kubur ngalanggar janji syahadat cara daek mayar zakat jauh pikeun menang rahmat paehna hese sakarat bang kasuhunnya tidak gogonjakan mudah-mudahan sing jadi ajakan ulah jadi ejekan atuh tina tongtonan mugia we sasireun sabeunjeureun mah sing jadi tungtunan sakitu kapiatur hapunten kasuhun permios sanes bosenan sanes waktos urang tiasa petepang deui mudah-mudahan ieu cep Fahri Hamzah Akbar anu dihitan sing janten insan soleh atuh Neng Nabila Putri Apriliani ieu nu digusaran sing jantenkeun murang kalih anu solehah gelis ya Nabila Putri Apriliani hidup nu gelis mugia hidup sing jadi widadari dunya jeung widadari surga amin ya Allah ya rabbal alamin Senin tan puasa